Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ajengkeun deui macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Ayeuna urang tos dugi ka ayat akhir nyaeta tos dugi ka ayat 17 insyaallah urang paratkeun ka dugi ka ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Jeung aranjeun arapal naon anu disebut poe wawales. Terus aranjeun arapal naon anu disebut poe wawales. Poean nalika taya jalma nu bisa nulungan sejen saeutik oge lantaran sagala urusan dina eta poe keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka naha anjeun apal ma yaumuddin naon anu disebut poe wawales. Summa terus sakali deui Allah nalek ma adraka ma yaumuddin naon anu disebut poe wawales. Ayat ke-17 jeung 18 ngeusi panalek anu sarua sarta redaksi panalek ma adraka ilaharna dihalarapkeun pikeun nalek anu rongkah jeung masalah-masalah nu hese kahontalna ku akal. Yauma dina eta poe wawales la tamliku nafsun hiji jalma teu bisa nulungan li nafsin nu jadi baraya. Sayan saeutik oge wal amru lantaran sagala urusan yaumadzin dina eta poe wawales lillah kagungan Allah Subhanahu wa taala. Katerangan anu nguatkeun ayat di luhur di antarana bisa ditingali dina Quran surat Al-Baqarah ayat 48, Al-Ghafir ayat 16, Al-Hajj ayat 5 jeung Quran surat Al-Fatihah. Dina hadis riwayat At-Tirmizi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sasawuran ka Bani Hasyim anu jadi kabilah kaluargana. Wahai Bani Hasyim, salamatkeun diri aranjeun tina seuneu neraka lantaran kuring teu mibanda kawenangan pikeun nulungan aranjeun saeutik oge. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tos ngarengsekeun tafsir juz amma surat Al-Infitor karya Ustaz Uus Suhendar. Mugi aya manfaatna. Aqulu qouli hada wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.